Aduh, kayaknya kaluman. Ah, ulin ah si Iki. Aduh, aing kaluman euy. Kenapa euy? Kalamun bae euy. Nah, nampak si Iki teu. Teu. Kamana si Iki nya? Arek ngado. Ngabuburit ngadu hayam. Hah, ngadu hayam ulah do pemali bulan puasa. Puasa nahan lapar jeung haus lin. Jadi menang meureun ngadu hayam mah. Puasa itu menahan diri. Baik ucapan atau perbuatan. Terus mana puasa tuh? Tuh. Ah, pan kampret. Dek. Terus hari kasih Iki heula. Yas, Naon Kum? siap puasa tuh. Ya puasa tuh kunaon deh. Aing teh sahur euy. Jadi beuteung aing teh rek cicing kieu. Lah tuh ngabang sih yang godin deh. Heueuh, haus. Cukup dah cai sagelas sangu sapiring oge. Wah edan sih mah. Teh rahasia godin weh kieu. Kewe lohor lah jeung aing bareng. Meh teh teuing heuh. Heueuh nya, baheula oge aing diajarkeun puasa ti kalohor. Meunang da cekolot oge. Heuh kitu kewe lohor jeung aing. Heueuh aya tuh urang siap-siap. Heuh ayo. Ayo. Hayo ompim baheula. Ompim Waalaikum gambreng. Urang heula ka hiji. Astagfirullahaladzim. Dado. Napa si Iki teh euy? Henteu. Kamana nya teh budak? Nah, teh cari cing di imah. Kunaon kitu, Dok? Kan kudu lockdown lin. Ai dado ning keluar. Heueuh, geus pusing. Naon sia? Naon sia nempo? Alba wae sia. Pusing aing ah. Pusing kunaon atuh sia? Ngeleg-leg sia aing. Hah, ngaleg-leg aing. Heueuh da aing teh bodang nya. Nempo si Iki tuh. Teuing teu ngasuh aya wae meureun di imahna. Ah, jekok ku aing gerangan teh. Ampun eta budak ku gede adatna. Aing sieun oge. Siapa kemana ya? Ulin we ah. Lain, 4 leles gitu mana? Kenapa? Pan puasa meureun Mamang. Ah, nu bener nu kieu puasa deh kak. Puasa lah, kan puasa mah wajib, termasuk rukun Islam. Tapi yang seindah-indahna bulan purnama, tak seindah bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Betul, Mamang. Bulan penuh rahmat dan ampunan itulah Ramadan. Betul apa betul? Terus si Arek kemana tuh ini? Arek ka masjid pan sakedeung dia dan lohor. Nya, agak tuh ingin itu lah. Siap.
Dado. Naon, Dok? Ulin yuk, Ki. Satu lah dari teh, ayo Bapak. Ulin yuk. Kemana? Ngabuburit yuk, ngadu hayam. Mana yang urang apa Aduh, pan ayam urang. Ayo atuh. Aduh, Papa ngaguruan. Aduh, sial. Pedang dia ada lohor, Kum. Yas, kayak tuh aing nyokot cai. Ujung buru ini terkuat aing haus, aduh. Nah, ini nggak ada. Ulah tuh, Kum. Nah, ada nih, Yas. Ih. Segar Kum, yo. Karena rawan itu, sampai kena. Siaga Rodin. Astagfirullahaladzim. Mana ente doa? Terus eta gelas urut naon? Tah urut si ieu bieu. Puasa pan amang ti kalor, gua penyakit lapar pan. Hah? Nikah lohor? Heuh teu kuat ngeunah sia do. Segar naon kira. Hah? Nya heueuh. Do segar geura. Bisa ieu. Ayo. Aya atuh? Iya. Aduh, mantap. Dok, dado niup di dinya. Amu yang gini telaga itu nya. Gua dulu kamar mana nya? Batur sahur, orang ngilu sahur. Batur buka, orang ngilu buka. Di berang batur puasa, orang jajan samangka. Aduh. Antum mang lu karasa kekeluhan sorangan. Keur ngapalkeun lagu euy. Lagu naon teh? Dengekeun nya aku sia. Batur sahur, urang ngilu sahur. Batur buka, urang ngilu buka. Batur puasa, manehna kakeun jajan samangka. Itu Untung aing teh jajan samangka. Sangguwe sapiring eta ya. ah sia sarua wae Godin. Sia nama si Dado teh? Tuker Godin hareupeun imah. Ah mal mungkin, Gung. Pas bijing aing gua di oge. Nu bener teh, Wa? Ayo atuh urang tempo teu percaya mah. Ayo tuh. Moga dipat kaki itu. Sudah diajar ku leutik kayaknya. Aduh, atong gitu teuing atuh mana tadi aing. Teu kembang. Aduh, ini apa? Siga. Beurang teh, Do. Segar. Ngambek mal ieu lanjut maneh. Repeh tang beja-beja. Do, ngeunah teu? Ngeunah. Dado teu puasa. Puasa. Terus eta gelas urut naon? Minum. Ayo siap balik.